Si Asep ka mananya di tetangan eueuh di mana euy? Coba teangan ke kebun ah. Sugana ye mangih-mangih tunggal kelapa atuh. Aing eueuh keneh si Asep teh. Mananya? Gabut yeuh batur ulin mah. Bae saung da. Oh, itu nih si kunyuk Asep teh. Kenaon gara di itu euy? Namanya di dieu teh. Hah? Macul. Naon dia tuh pagawean urang mah kieu we. Macul. Macul kumaha teh aya macul nago kitu. Atuh ieu katempona keur naon urang ha? Nanya tinggal. Keur ngurek maneh mah eta mah ning. Tah eta ning maneh nyaho, naon nanya atuh? Ah basa-basi be eta mah. Ge atuh ah orek baliknya. Mas, teh aya balik nagog. Nagog diuk. Heran ini. Nyata orang ge heran ongkoh narek balik tapi ya waktu yang diuk geus we jadina balik diuk. Ngomong naon sih maneh teu ngarti aing mah. Kumaha ngomong teh? Moal ngarti maneh mah. Khusus jelema gabut hungkul ngartina ge. Emang orang teu gabut kitu kikieuan hah. Tingali nyono kieu we tingali pagaweannya. Heueuh maneh mah leuwih teh nu kitu we leuwih digaji deh. Mending urang boga pagawean keur maneh. Daek teu. Pagawean naon atuh? Gaji sabaraha? Gede imah gajina, gaweana ge geunah deh. Moal capek. Asli urang mah. Kalau gawe naon? Gajina sabaraha teh nu bener? Gaweana mah cicing. Kieu teh ngahuleung we tah kieu. Gitu doang. Keur naon ngahuleung cicing kitu teh ngadawa naon? Heueuh daek teu. Urang nanya bener-bener ka maneh. Heueuh gaweana naon atuh? Aya nu bener mah aya. Nya ngahayal. Sia urang mah ku aing didengengkeun. Teu baleg meureun teh. Heureuy pan biasa jelema gabut mending kumaha atuh. Heueuh atuh kumaha maneh lah. Ayeuna mah kumaha gawe teu? Ya gawe atuh. Samanya urang kikieuan teh ketempo gawe. Lah gawe naon meureunan? Di kamari ge aya lontang-lantung meureunna gawena gawe ieu nya. Gawe marebutkeun hayam. Ih, marebutkeun hayam we. Ih, pengacara urang mah. Aing mah teu percaya sia jadi pengacara. Wong apa ge aya di imah. Ku aing disampeuran teh. Hees ujung hees kabeukina. Heuh emang kitu gawena pengacara mah. Nyaho teu artina naon pengacara? Naon artina pengacara teh? Pengacara artina teh pengangguran loba acara. Dah sia loba laga pengangguran ge teh. Turutan coba urang sanajan teu boga gawe. Menang we awi bae mah. Hari awi nu kitu doang ge di bangga-bangga da awi mah tuh loba gratis nu kitu mah. Sia mah ulah ngaluliconkeun karena barang sagede kieu tingali tuh. Kuatkeun kotor kieu da teu diurus. Beuki ngalawak nih maneh mah. Keureuy moal jeung urang. Oke, hayu. Siapa berani? Oke, hayu. Emangna saya berani hah? Hayu. Saha naik mulai teh heula? Urang apa urang? Lebih baik kalau dipikir-pikir gitu pakai logika ya. Dipikir-pikir beuki lieur. Maneh ngomong naon? Kaharti. Aslina ge kaharti. Iya nya eta. Saya oge lieur apalagi Anda. Geus lah geus. Lieur ngomong jeung maneh mah geus. Mending kieu dah. Maneh nyaho sulap teu? Tukang sulap. Tukang sulap.
Ya tahulah tukang sulap mah. Yang gimana teh? Sugan teh nyaho tukang sulap nu kumaha. Ieu ning nu tukang sulap mah nu sok ngaleungit-leungitkeun barang, nyaho teu. Oh, yang suka menghilang tanpa kabar gitu? Sia makin teu nyambung aing mah ngomong jeung maneh mah. Eta mah atuh kabogoh maneh we meureunna nu leungit. Oh iya kita ya. Terus yang gimana tuh? Geus lah tong dipikiran, nu penting mah maneh nyaho teu tukang sulap. Ari Anda terus-terusan nanya. Dari tadi kan saya sudah jawab, ya tahu. Tapi yang gimana? Geus tong dipikiran we eta mah nu penting mah maneh nyaho nya cacing nu ngajarkeunna. Oh, yang ngajarin tukang sulap. Ya pasti Anda lah. Lain lah, nya bapana atuh. Atawa mun teu bapana ge guruna nu ngajarkeun mah. Tadi atuh ngomong. Iya kan aku dari tadi ngomong, udah bicara, udah ngomong, udah bicara, bicara udah ngomong. Udah ngomong teh berbelit-belit. Bagus kowe rumus matematika panjang kali lebar sama dengan bulat. Panjang kali lebar sama dengan bulat. Perasaan saya kalau misalkan panjang itu lebar ya. Lebar itu panjang ya sama dengan bulat. Itu Anda teh bikin pusing saya, bikin liar. Kepala saya teh cuma satu ini teh. Jangan dibuat liar ya, nanti hilang gimana coba. Oh gini, kalau obat yang liar adalah mari kita belajar tentang rumus-rumusan. Rumus apa busur? Nah ini nih yang bikin saya senang dan saya tidak suka. Ayo. Oke, siapa yang mulai belakangan? Anda sajalah, saya belakang. Oke lah kalau begini. Terus, gini ya. Pertanyaan pertama. Apa bedanya warna rumput sama daun? Anda yang balik dong kalau bikin pertanyaan. Masa rumus jadi pertanyaannya persamaan rumput dan daun gimana ini teh? Iya juga ya. Tapi itu pertanyaan dari saya. Coba kamu jawab, harus selesai dan harus semuanya salah. Oh, oke, siapa berani? Tadi teh pertanyaannya persamaan rumput dengan daun ya. Apanya yang persamaannya? Kenapa jadi persamaan? Harusnya perbedaan dong, bukan persamaan. Ya elah, nanya lagi. Kan saya yang minta pelajaran. Kenapa Anda yang jawab? Oh, jadi Anda pengen pelajaran? Oke, saya hajar. Udah. Jangan ngasih pelajaran-pelajaran. Sekarang kita kembali ke rumus. Soalnya dari tadi kita ngebahas bukan rumus itu. Oke, kita kembali ke rumus. Anda dari tadi bikin saya emosi terus. Ya udah tuh sok, apa jawabannya? Ya, belum ada pertanyaan, kenapa harus dijawab? Iya juga ya. Saya yang on apa kamu yang bego? Kalau misalkan kamu yang on, saya yang bego, berarti dua-duanya sama dong. Gak ada perbedaannya. Udah. Sekarang kita kembali ke rumus. Oke, sekarang ini dia pertanyaannya. Lebar kali lebar sama dengan lebar, ya kan? Saya tuh bingung ya sama Anda. Anda itu yang ngasih pertanyaan ke saya. Tapi kenapa Anda yang jawab? Oke, kita ke soal berikutnya. Ini dari matematika yang kemarin datang ya. Ini dia pertanyaannya. Ini soalnya 12 tambah 12 sama dengan 24 berapa? 12 tambah 12 sama dengan 24 berapa? Kumaha sih nyeun pertanyaan teh? Ngejeun galau bae ieu mah.
Pan maneh anu minta pertanyaan da kurang diberi pertanyaan. Ayeuna maneh tinggal ngajawab naon hesena. Bu jawab. Ya aku teh kudu ngajawab naon atuh ai pertanyaan geus dijawab ku maneh kabeh mah. Urang ngajawab naon lieur ieu. Enggak satu ayeuna mah kieu we. Soal yang berikutnya. Apa soalnya? Kalau kali ini pertanyaannya gagal lagi, saya bunuh diri di tangkal toge. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Oke guys, mungkin hanya itu video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share, and nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari kami. Apa kau lihat-lihat? Anjing ngomong. Ya udah, persilahkan. Oke guys, terima kasih kalau kalian menonton video saya di video saya. Oke, cukup segitu aja. Mungkin esok atau hari nanti kita berjumpa lagi di video kami. See you. Oke, jangan lupa Jangan lupa see you. Udah. jangan lupa. See you. Jangan lupa. Bagus. Jangan lupa dukung terus kita di mana? Di YouTube. Oke, see you. Dan jangan lupa dukung channel kita di Kita Channel. Oke, see you. Namanya Iya, yang tadi gak ada. Oke, dan sekarang pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.